6 tips mencegah corona. 1. C. Cemas, bawa kalem we, ulah panik. 2. Ogah, ulah horeaman jeung kudu ngadenge omongan kakolot, montongan tanggul. 3. Rungsing, santuikeun ulah rungsing ayana virus, bawa kalem. 4. O. Olahraga, rutinkeun olahraga setiap udang sare isuk-isuk. Jadi supaya meh keluar esang, supaya meh aya pengeluaran esang meh teu beku. 5. Nongkrong, omat sementara ayeuna eureunang nongkrong, urang ge jelema nongkrong, kosok nongkrong, tapi kudu dieureunang. 6. A. Ieu nu terakhir. Ieu nu terakhir anjir. Anu Z tuh ieu terakhir, nu A terakhir. 6. A. Aku dan dia tidak mungkin bersatu. Anjing. Ampura anjing banyol. Ampura aing kalah curhat lain ieu. Tah ieu nu 6. A. Ieu nu terakhir. Air wudu. Insyaallah dengan air wudu kita dijauhkan dari segala penyakit ataupun wabah virus-virus. 2020 adanya virus-virus mematikan. 1. Virus teu boga duit. 2. Virus bantan. 3. Virus ditinggalkeun. 4. Virus hati.